Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Arbaun ari opat perkara. Eta la yusibna teu ayeuna la yusobna teu dikeunaan kana itu arbaun illa bi'ajabin angin kalawan aneh atanapi takjub. As-somtu kahiji jempe wahwa ari itu somtu teh tawalul ibadati awal ibadah wa tawadu sareng tawadu wa dzikrullah sareng ayeuna eling ka Allah wa qillatu syai'i sareng saeutikna perkara rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Anasin ti Sayyidina Anas. Pidau Kanjeng arbaun la yusibna illa bi'ajabin, opat perkara anu mana di mana-mana hiji jalma kakeunaan ku ieu opat perkara pastina eta jalma teh kaitung ayeuna ajib, takjub, heran, aneh, hebat ketika jalma bisa kakeunaan ku ieu opat perkara. Jadi lamun aya ieu opat perkara di hiji jalma geus hade naon wae ta kahiji asumtu jempe. Maksudna jempe di dieu lain ayeuna teu ngomong atanapi tara ngomong lain. Maksudna sumtu di dieu mah hifdul lisan ngajaga lisan. Ngobrol mah biasa kapapada kasasama sapopoena tapi ngobrolna teh hifdul lisan ngaraksa lisanna tina ngagibah, tina mitnah, tina namimah ngadu-ngadu atanapi tina ayeuna nu matak nganyerehatekeun ayeuna batur atanapi ayeuna omongan anu ayeuna anggur-angguran eta ngaranna somsu. Jadi maksudna jempe teh hifdul lisan ngajaga lisan tina ayeuna ngagibah, tina mitnah, tina namimah, tina milaraan, tina omongan anggur-angguran eta ngaranna sumtu. Jadi lain ayeuna dacekna hadisna cenah kudu jempe we. Aya nu nanya balem salah maham hadis. Tapi maksudna teh hifdul lisan ngajaga lisan tina omongan-omongan anu ayeuna sifatna goreng gitu. Ari waktuna ngomong mah ditanya biasa ngobrol. Eta disebutkeun ajib, hebat ketika jalma bisa ngajaga lisanna. Da kurang-kurang nama urang teh sok resep we ngomongkeun kagorengan batur. Ngomongkeun omongan nu matok ayeuna nu matak batur nyeri hate. Tah ketika aya jalma bisa ngaraksa lisanna tinu model kitu, atuh ajib eta jelema hebat. Matak cek di dieu bahwa awalu ibadah. Somtu teh awal ibadah, setar ibadah mah eta nabiwir we heula. Ngajaga lisan tina ayeuna kitu omongan-omongan nu sifatna madmumah tercela goreng cek agama da percuma cek paribasana jalma getol ibadah tapi omonganna ayeuna kitu sok ngagibah, sok mitnah, sok namimah atuh amalna teh bisa-bisa jadi eueuh ganjaranana tina ayeuna ge bakal kurang. Tak awal ibadah mah ngajaga lisan ku cara jempe tina ayeuna kitu omongan sifatna haram. Kaduana wa tawadu, jalma hebat teh nyaeta jalma anu tawadu DP gitu. Ari tawadu teh lawan tina takabur mah sombong, lawana tawadu DP handap asor.
naon sababna ayeuna jalma tawadu hebat ajib sabab jalma tawadu mah bakal qabulun nasihah narima dinasehatan teu ngarasa luhur ilmu mun carita boga ilmu teu ngarasa luhur jabatan mun carita boga jabatan kitu bakal narima nasihat bakal ayeuna nampa hak nu bener jeung moal ngahinakeun batur. Kata ketika jalma bisa tawadu ajibun hebat sok dibahasakeun ajaib kurang ajaib teh tina ajibun heran kaget aneh takjub. Wa dzikrullahi sareng ayeuna katiluna zikrullah selalu emut ka Allah hebat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila. Erek keur yadhkuruna qiyaman cek paribasana nuju cengkat keur nangtung qu'udan keur diuk ahli zikir cek urang nama hebat urang mah da lobana sapopoe teh goplak inget na teh aing cenah neangan duit ka mana cenah ayeuna ya tah hebat ketika jalma ayeuna hirupna teh zikrullah selalu eling ka Allah. Teras desa ayeuna salajengna kaopatna jalma nu hebat teh nyaeta qillatus syai' seutikna perkara jalma fakir jalma miskin keur dahar wae kadang meunang kadang henteu saeutik tina ayana ge saeutik ti loba paling mahi keur dahar harita isuk mah teuing kumaha atanapi jalma sederhana gitu qillatus syai' eta hebat gitu jalma miskin jalma sederhana jalma anu kakurangan eta ayeuna ajibun menakjubkan. Nah da ayeuna zaman kiwari mah saeutik pisan jalma anu bisa sabar nalika ayeuna kitu kurang ekonomi nalika teu boga nanaon. Lobana kan ngeluh jeung ngeluh jiga urang. Luh lah ketika aya jalma qillatus syai' tapi maksudna qillatus syai' di dieu dibarengan ku sabar jeung tawakal eta jalma ajibun menakjubkan hebat. Padahal qillatus syai' teh loba ayeuna manfaatna urang ayeuna dijadikeun ku Allah jalma fakir jalma miskin serba kakurangan loba manfaatna. Di antarana anu teu boga nanaon mah bakal saeutik hisabanana. Da barangna ge kabogana ge saeutik atuh hisabana ge saeutik. Lamun kabogana loba hisabna ge loba kitu. Hiji saeutik hisabana, dua saeutik tanggung jawabna, tilu ayeuna kitu. Bakal ayeuna kitu lamun sabar mah qillatus syai' mah jalma fakir miskin bakal leuwih heula ka surgana. Nah antara beres hisabna. Cekna hadis bedana jalma fakir jalma miskin nu sabar jeung jalma nu beunghar asup ka surga teh hamsimiati amin 500 tahun bedana heulaan jalma fakir jalma miskin nu sabar. Ta ieu kabehanana ti mimiti ayeuna sumtu tawadu eling ka Allah terus di ayeuna kaayaan serba kakurang tapi tawakal sabar ka Allah teh mangrupakeun ayeuna jalma anu hebat gitu. Sabab seutik pisan anu ayeuna ngabogaan sifat model kitu. Jeung sok timbulna teh tina asarul khair, tina asal kehalusan, tapak kehalusan.
ngariwatkeun eta hadis Imam Tabrani ti Sayyidina Anas. Salajengna arbaatun ari opat jalma eta tajri anu bakal ngocor alaihim kaitu arbaatun naon ujuruhum pirang-pirang ganjaranna itu arbaatun ba'dal mauti sabada mautna man kahiji jalma mata nu maut man murabiton tingkahna bari cumantel fisabilillah dina jalan Allah waman sareng jalma allama anu ayana ngajarkeun itu man ilman kana ilmu ujra maka bakal diganjar lahu pikeun itu man tenon amalahu amalna itu man ma umila dina salagina diamalkeun naon bihi kalawan itu ilmu waman sareng jalma tasodaqo nu sodaqo man bisodakotin kalawan ayana hiji sodaqo pajruha mangkari ganjarana itu sodaqo eta tajri berjalan yajri berjalanan lahu yajri berjalan lahu kaitu man yajri berjalan itu ajru lahu kaitu man maujidat masdariyah maujidat dina salagina ngalogatana teh lamun masdariyah dina salagina ditemu itu sedekah warajulun sareng lalaki tarokan ninggalkeun itu rajul waladan solihan kana budak anu soleh pawa mangkari tu walad eta yadu ngaduakeun walad lahu ka itu rajul rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis sa Tabrani Imam Tabrani an Abi Umamah di Abi Umamah salajengna pideuh Kanjeng opat jalma anu bakal terus ngucur ganjaranana sabada mautna. 4 jalma ini selain 3 deui. Meskipun ayeuna manehna maot tilar alam dunya tapi ganjaran mah terus ngalir. Saha nu opat teh hiji man mata murabiton fisabilillah jalma anu maotna teh kayaan keur cacantelan dina agama Allah keur ngalaksanakeun ayeuna kitu keur aya di jalan agama Allah mungkin manehna keur ayeuna kitu ngaji keur ayeuna ngajar atanapi keur ngajaga perbatasan keur ayeuna ngarona bohna teh ngajaga keamanan atanapi keur perang bohna teh intina eta jalma teh maot fisabilillah di jalan agama Allah eta jalma ganjaranana kitu terus ngalir gitu mun carita ayeuna aya jalma ngajaga ayeuna hiji negara mun carita perang atanapi hiji kampung mun carita keur ayeuna kitu pasea berkat manehna mun aya nu ngajaga atuh masyarakat jadi ngarasa aman tersah teuing terus deui lamun carita ayeuna kitu aya ajengan tukang ngawuruk tukang ayeuna ceramah agama jadi kuat gitu. Kadoliman kasinglarkeun masyarakat jadi ayeuna apal kana ayeuna bener masyarakat ayeuna kabantu ku maranehanana pan berkat manehanana masyarakat udang peuting ibadah sarolat tenang berkat naon cenah aya polisi nu ngajaga usum perang cenah untung cenah pas perbatasan dijaga ku polisi gede eta ganjaran polisi teh mun bener mun korupsi neraka korupsi mun bener mah ulah dikira aya hadisna man mata murabiton fisabilillah nu ngawuruk aman tenang ngawurukanana nu salat ibadah tenang kulantaran aya anu ngajaga eta ganjaranna terus ngalir gitu. Malahan ketika mautna ge jalma nu maot fisabilillah mah direken maot syahid mati syahid ngan syahidna syahid akhirat mun carita teh keur perang mah hari syahid akhirat mah biasa hukum dunia mah dipulasara dimimiti ayeuna kitu dimanian terus dibuntel terus disolatan terus dikuburkeun pada hari nu
syahid asli mah langsung gitu disolatkeun gitu. Teu dimanian sabab getihna jadi syahadah anu perang asli. Ieu mah syahid akhirat mah biasa dipulasara ngan direkkeun di akhirat disakopet daunkeun jeung anu mati syahid beneran di dunya. Hebat sekali. Tah, lantaran ayeuna kitu jalma nu mati syahid, sedengkeun ayeuna pahala di antarana ayeuna pahala anu terus-terusan ayeuna ngocor teh nyaeta ayeuna kitu jalma mati syahid cek Ibnu Hajar mah. Malahan cek Ibnu Hajar mah pahalana ganjaran anu mati syahid mah terus tambah. Nah, berkat manehna akan berjuang nganjurkeun agama Allah. Eta teh jalma nu mati syahid fisabilillah baik itu ngajaga agama mela ayeuna kahormatan atanapi nanjurkeun Islam atanapi ngalaksanakeun parentah Allah maot eta ganjaranna terus ayeuna ngalir. Bisa dikiaskeun lamun aya ajengan keur ceramah keur ngawurukan ruy maot sami eta ge murobiton fisabilillah tau ge ganjaranna ayeuna terus ngocor. Kaduana wa man allama ilman ujriya lahu amaluhu ma umila bih. Jalma ayeuna nu ngajarkeun hiji ilmu mangka ayeuna eta si jalma teh bakal diganjar amal ngajarkeunna teh saukuran ayeuna ilmu anu diamalkeunna. Urang boga ayeuna murid terus diajarkeun hiji ilmu ibadah bohna teh. Terus eta murid teh ayeuna diamalkeun. Tah, terus ngalir. Satungtung eta murid setiap ibadahna make ilmu anu ti guruna teh eta guruna kabagean ganjaranana. Asal diamalkeun kumaha lamun aya jalma aya murid dibere ilmu ku guruna teu diamalkeun meunang ganjaran teu meunang ngan semet ayeuna kitu tina jihad ngajarkeun wunggul eta jeung paniatanana murid. Ari ketika ayeuna teu diamalkeun mah teu meunang ganjaran. Teu jadi investasi. Jadi anu meunang ganjaran mah ketika ku muridna diamalkeun. Eta mah tuluy ngalir. Lamun seukur ayeuna ngaji ngadengekeun paling semat dinya we tina jihad ngawurukan meunang ilmu teu ngocor eta mah. Nyari ilmu na loba diajarkeun piraku nu diamalkeun hiji acan meureun aya hiji dua mah bakal terus ngalir berarti. Satungtung diamalkeun ilmuna pun jadi muridna eta ayeuna kitu si guruna kabagean ganjaranana gede pahalana. Teras deui wa man tasaddaqa bi shadaqatin fajruha tajilahu mawjidat. Jalma nu sedekah ku hiji sedekah mangka ganjaranna teh bakal terus berjalan salagina ayeuna wujidat dipanggihan itu ayeuna kitu sedekah. Jadi satungtung eta sedekah di alat manfaat mangka nu sedekahna kabagean ayeuna ganjaranana. Baik itu sedekah nyieun sumur satungtung eta sumur aya nu make kabagean ganjaranana meskipun geus maot. Kumaha cenah sumur ge saat nang nyieun si almarhum teh geus eureun. Nah, pangeus ayeuna teu dalat manfaat. Pan disebutna ge sedekah jariyah, ari jariyah teh berjalan. Ari ngaran berjariah teh madama naf'uha mustamiron cek para ulama. Madama naf'uha mustamiron
sedekah anu madama salagina langgeng naf'uha kamanfaatan eta sedekah teh eta mustamiron terus-terusan tetep aya ari sumur geus saat naon atuh kamanfaatanana matak mun urang nyaah kanu maot bohna kitu mundeknya heuk salat urang teh pernah nyeun sumur keur masyarakat saat omean wati atuh saat mangilusa ka kolot urang gitu atanapi ayeuna masjid meh terus hegar mumule ku urang bila perlu alusan meh leuwih rame atanapi ayeuna madrasah sabab ketika teu dialap manfaat eta ayeuna sedekahna eureun ganjaranana ngaranna ge sedekah jariyah ketika teu dialap manfaat sedekah hungkul lain jariyah jadi ketika eta sedekah dialap manfaat lahu mawujidat tah kabagean ganjaranana madamana mustamiron eta erek sumur erek nyeun pasantren ngabantu pasantren erek masjid erek jalan erek Al-Qur'an erek kitab sedekah naon wae eta satungtung dialap manfaat mun carita madrasah terus dipake ngaji we tiap poe terus kabagean meskipun geus maot mun ayeuna masjid satungtung eta masih dipake salat ku jalma-jalma masyarakat kabagean pasantren kitu keneh gitu. Tetap investasi menjanjikan itu adalah investasi dengan Tuhan dengan Gusti Allah. Wah berlipat ganda tuh digajina ge selain 2 tikal 3 tikal leuwih ti 10 tikal malahan aya nu teu kaitung tergantung tina segi hiji niat nu sedekah kadua loba jeung henteu jalma nu ngalap manfaatna sakitu ya. Khairun nas anfa'uhum linnas bangsa-saena jalma teh anu paling manfaat keur manusia nu sejenna. Semakin gede kamanfaatan berkat eta jalma kuatkeun ka jalma ngarasa alhamdulillah cenah membaheula eueuh. Bos anu atanapi haji anu mah cenah teuing kumaha cenah ieu masjid teh berkat ieu hegar tah semakin gede ganjaranna. Eta tajri alaihim ujuruhum ba'dal maut terus berjalan ganjaranna ngalir ngocor meskipun ayeuna kitu geus maot. Nah terus berjalan lidawamin naf'i cek para ulama kulantaran dawam langgeng kamanfaatanana. Jadi balik deui masih kena dialap manfaat masih kabagean nyeta cina pasantena gitu rugen masjidna ge cenah atuh geus eureun kitu. Salajengna warajulun taraka waladan sholihan fahuwa yad'ulah hiji lalaki ngawakilan lalaki mah termasuk awewe kitu. Min itlaqil juz wa iradatil kul cek amu ribet ketika disebutkan rajulun wa imro'atun bohna teh wa syaihun wa waladun teu tata geus diwakilan ku rajulun hiji jalma anu ayeuna ngantunkeun budak anu soleh jalma boga budak soleh truy manehna maot bohna teh tah satungtung eta ayeuna budak soleh migawe kasolehan erek eta salat, erek eta zakat, erek eta puasa, erek eta munggah haji, erek eta sedekah, erek eta nyar ilmu ngaji kabagean. Nah, pan berkat ayeuna kitu manehanana matak saleh teh meureun dididik. Ngaran soleh mah da malu datang sorangan kan. Matak aya peribahasa naon kitu kudu ngajarkeun salat cekna hadis murru awladakum wahum kitu umur 7 tahun lamun geus 10 tahun teungel
Matak agama ngajarkeun lamun ayeuna pidawuh Imam Nawawi mah ngajarkeun anak mah bil adab qoblal ilmi kitu bahasana teh. Jadi adab diheulakeun samemeh ilmu. Adab sapopoe ajarkeun. Geus 7 tahun opan eta lamun asalkeun geus tamyiz ceukna fikih istamiz kira-kira ti 7 nepikeun ka baleg ngaranna teh tamyiz. Can baleg can, tapi geus tamyiz, geus apal katu kenca, diajak ngobrol geus ayeuna biasa. Yalah kana 7 tahun ka baleg eta sunat lain lagi. Sunat urang ayeuna ngajarkeun. Ti ayeuna salat kewajiban gitu. Matak didinya cek tadi teh cik Imam Nawawi ngajarkeun budak mah kudu ayeuna bil adab qoblal ilmi. Adab heula ku ayeuna kalakuan sapopoe terapkeun samemeh ilmukeun we ilmu bisa belakangan. Di TK di Khoriyah ge aya akhlaqil banin, akhlaqil banat perlu tapi nu penting mah dibiasakeun heula sejak dini teu leutik keneh diajar adab. Nu penting keneh nah salat ajak salat lamun teu ngaji ngeureurkeun waktuna ngaji titah sina ngaji kitu. Jadi satungtung ayeuna budak nu soleh eta migawe ibadah naon wae rupana eta kolotna meunang ganjaranna eta. Matak dicirian ku para ulama di antarana ciri budak waladun solehun teh jiga kumaha. Cek para ulama di antarana hiji ayeuna kitu ngajaga salat. Tanda budak soleh. Ngajaga salatna. Waktuna salat, henteu ninggalkeun salat. Atanapi teu tahu. Bener-bener ngajaga salatna. Budak ulah dibayangkeun budak leutik, urang ke budak pan urang boga kolot. Lamun ayeuna ngajaga salatna, tah geus aya tanda. Budak ayeuna anu saleh. Kaduana ayeuna kitu taat kanu jadi kolotna, boh keur aya atanapi geus eueuh. Keur aya ku cara ngamuliakeun, merhatikeun kabutuhanana, nulungan geus puguh barang bere kitu kieu mah geuring saeutik bawa ka dokter cek paribasana kitu. Atanapi geus eueuh didoakeun, dipatihan, dikiriman, yasinan, dihawalkeun. Bohna teh. Dua da kitu. Hiji ngajaga salat, dua taat kana jadi kolot. Tilu ngajaga akhlak. Baik tina omongan atanapi pagawean. Halus omonganna kasaluhureun, ngamuliakeun ngahormat kasahanapeun ayeuna kitu nyaahan. Terus deui ayeuna kitu husnul muasyarah alus campuran. Gaulna teh jeung nu alus gitu. Ladun salehun mah henteu jeung anu barang hajul gitu. Namun ayeuna jeung nu carita sok ngaji jeung sok ngaraji deui gitu. Jeung anu alus teh gitu. Jeung deui terakhir tandana cenah ladun salehun sok maca Quran. Sok maca Quran. Eta ketika lengkap eta bisa dipastikan eta budak waladun solihun. Itu cenah urang mah ari kabeh mengan aya tanda-tanda lah semu waladun solihun. Waladun solihun mah aya bau-bau waladun solihun meureun mun teu kabeh. Ta eta lumayan ketika lamun carita urang geus solehna kolot urang kabagean. Kabagean. Da berkat manehna kitu teh berkat kolotna. Didikan kolot. Tak kabagean gitu. Tajri alaihim ujurahum. Eta ayeuna opat jalma anu bakal terus ngocor ganjaranna meskipun ayeuna kitu pas ngantunkeun. Salajengna arbaatun hari opat perkara eta min kanjil jannati kalabatkeun tina ayeuna gudang-gudang surga
pembendaharaan surga. Ai sawabuha cekna hanapna mudahirun fil jannah. Tegasna ganjaranana teh disimpen di surga, gudang simpenan gitu. Naon wae tah nu jadi ayeuna simpenan surga, tabungan surga, pembendaran surga teh hiji encan karek dilogatkeun. Ifau sadaqati ka hiji ayeuna nyamarkeun sedekah wa kitmanul musibati sareng ayeuna nyumputkeun musibah wa silaturahmi sareng silaturahmi. Wa qaulul la haula wala quwata illa billah sareng ucapan la haula wala quwata illa billah rawahu ngariwayatkeun ka hadis al-Khatib Syekh Khatib an Ali ti Sayyidina Ali. Opat perkara anu mangrupakeun tabungan surga, investasi surga. Naon wae teh hiji ifaus sedekah nyamarkeun sedekah sir. Sedekah teh sedekah ayeuna anu jahar ku tembong nu dohir aya nu sir. Sedekah jahar mah biasa we, urang sedekah pas loba jelema pas aya jelema ge heumikeun. Ari sedekah sir mah susulumputan. Disumputkeun contoh ieu mah mun contoh. Urang rek sedekah bohna teh ka tamir masjid. Tapi ayeuna hayang teu apaleun ye bohna teh ditunaan we tina hanapeun karpet teh da jumaah sok beberes diamplokan tulisan ieu sedekah kangge salira. Kitu sedekah sir. Barang meresan aya amplop teu dirapet barang dibuka soda alhamdulillah ti saha cina ieu nya teu apaleun. Jadi susulumputan sedekah susulumputan atuh bisa oge disebutkeun sedekah sir urang sedekah ka hiji jalma tapi secara batur teu apaleun jeung omat tong ribut ka sasahanya geus cukup ente jeung anak we. Oh siap. Tambahan lagi siap. Nawar cenah. Sugan ada gede sih. Nah, eta sedekah sir kalebetkeun kunuzul jannah. Kanzil jannah, tabungan surga. Sababna sabab sedekah sir mah cek para ulama yakin ikhlasna. Moal aya sedekah sir anu teu ikhlas. Bakat kitu ge susulumputan. Ikhlas mah tak kitu ge. Hayang pujian, hayang kasebut ayeuna kitu ahli sedekah. Hayang disebutkeun beunghar beres. Susulumputan mah tak ayeuna yakin ikhlasna. Bakal salamet tina ujub jeung riya. Sedekah sir gitu. Tak gede pahalana. Sedekah sir. Gitu paus sedekah. Nyamarkeun sedekah. Tapi terkadang sok aya sedekah anu kudu ditembongkeun seperti zakat. Zakat mah eta kudu ditembongkeun mangka teh ulah susulumputan zakat. Komo posisina urang jalma beunghar bisa jadi fitnah. Oke biasa ilahar gitu. Ini mawa mencarita biasa ieu zakat bisi disangka teu zakat maksudna teh mata kudu tembong bisi disangka urang teu zakat mah tembong ini biasa mun sedekah disir teu naon ditembongkeun dengan alasan-alasan tertentu. Hiji bohna teh matak ayeuna pas mikeun aya jelema teh hiji supaya ayeuna kitu diturutan kaperangan ayeuna babaturan urang teh beunghar tapi kopet sieun ese aya cenah urang ulin ka anu nempo ieu geuring bohna bawa ku urang terus satu lumayan urang teh kan geuring gigireun manehna teu naon tapi sing alus hate meh jadi iktibar contoh keur manehna gitu kudu silih ngabantu wahna teh gitu dina naon tanapi supaya ayeuna kitu nyinglarkeun fitnah jiga tadi
acik cenah batur areng geus mere aing can mere cenah. Tah orang kadinya kaparangan aya jelema bisa pajar teu mere mikeun teu kageumah teu bisi lamun urang teu da urang posisi jalma aya saka ayeuna teu mere tembongkeun nah bisi goreng sangka batur ketika batur goreng sangka pan eta nimbulkeun dosa keur manehna berarti ku pagawean urang teh nimbulkeun dosa keur batur mun disirkeun tak tembongkeun sakirana ieu kina apaleun tapi ulah oge pat kadu posting di di videokeun mah gitu. Paling kepercayaan jika zaman ayeuna usum seperti Cilongok lamun aya nu ngitip artos teh sok di video ayeuna da aya kajadian nitip duit gede keur pasantren teu nepi tah anu lain teh kulantaran bisi gitu seperti takmirah anu katitipina bisi teu nepi di video kirimkeun ka nu sarodaka teh tos dipasihkeun oh nuhun nya teu naon intina mah hata we sing salamet mun rek ditembongkeun dina ria ngan anger dibanding sodaqah sir eta jauh leuwih hebat mun kondisi memungkinkan sodaqah sir sodaqah susulumputan. Teras deui wakit manul musibah nyumputkeun musibah urang meunang musibah rek cilaka rek teu boga duit jempe weh teu beja-beja ka batur kitu eta kanjil jannah kitu tapi ganjel manul musibah di dieu ieu ayeuna bari dibarengan ku sabar jeung tawakal maksudna teh jalma meunang musibah aduh karena teu boga duit ieu kadon geuring di bawahna teh atanapi naon we meunang musibah ku aya we teu ribut ka sasaha jempe we eta min kanjil jannah berkat manehna meunang musibah terus sabar terus tawakal diganjar teh jadi ganjaran matak min kalbul jannah gitu. Sebab moal pati-pati jalma menyumputkeun musibah tintang tina hatena aya sifat sabar jeung tawakal gitu. Tambah deui ridho kana takdir Allah cek Syekh Munawi. Ieu mah teu kudu ribut lah atasi bahwa teu soran kecuali geus teu bisa nya minta tolong geus lah geus teu bisa orang terus deui wasilaturahmi jeung silaturahmi deui man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsha lahu fi asari fa yasirahim mun jalma hayang jembar rezeki jeung panjang umur lobakeun silaturahmi. Silaturahmi mah bisa ku cara urang lanjang. Geus silaturahmi panggih jeung si anu ulin atuh boga milik bari babawaan kadahara. Nyata cina urang marek mulut nu aya eta. Bae lah teh kitu garinya pantes mah pohna teh. Bisa oge ku cara teu nganyang ku bunta bantu. Ku panggih nanya bagian teh silaturahmi. Ku barang bere eta bagian teh silaturahmi. Ku nanyakeun kabar gitu. Luas. Eta dipanjangkeun rezekina. Sabab lamun ditalunti orang-orang berhasil itu adalah orang-orang yang banyak silaturahmi. Sabab ngalobakeun koneksi, lobakeun link. Orang boga hiji barang, contoh ieu mencarita ekonomi. Rek kumaha payu lamun barang urang tidak dikenali orang-orang nu dek meuli. Kan kitu. Secara logikana. Ketika orang koneksi luas loba kawawan, loba channel atuh babaring kan mun masarkeun teh. Mungkin sia henteu kan sia butuh sia teu butuh. Sia butuh meureun sia. Gitu. Engke teh pabeja poe ngalowan nyebar tungtungna. Oh cenah dek meuli naon kulit. Oh teh si anu cenah urang ge aralus. Mulut ka mulut kata teh tina silaturahmi loba kawuhan. Nyebar tuh. Matak
ngajebatkeun rezeki leutik kana atunya lamun urang namu cai kopi wae mah cai heran meunang meureun jeung rokok mah jeung bakal nambahan umur aya kan carita zaman Nabi eta aya nyebatkeun Nabi Daud aya kitab lainna Nabi Sulaiman rupa-rupa riwayatna aya jamaah ahli silaturahmi pada hiji waktos Nabi Ibrahim teh kasumpingan malakal maut nganyang da sosobatan aya naon can tara-tara ulin we cenah ieu nanyakeun hiji pemuda di lembur manehna eta cenah pemuda eta kumaha eta gitu aya kitu naon hanteu cenah heuh cenah saleh budak teh hanyakal cenah kudu ponak umur ya ngacatetanna cenah saminggu deui maot wah teri buat Nabi Ibrahim barang ditempo geus saminggu 2 minggu teu maot-maot 3 minggu 4 minggu 1 tahun wah tahunan belasan tahun can maot-maot ieu waktu kanyang deui teh malakal maut teh barang datang teu baleng cenah ente mah baleng cenah info teh ongkos cenah tatangga teh kalau teh saminggu deui ku ana ditempo cenah daek maot-maot nya teh cenah bingung urang ge cenah euy aya di zaman ayeuna namahan si umurna cenah barang ditempo teh ditanyakeun ka Gusti eta mah ahli silaturahmi oh kana bieu di papayan jadi ahli silaturahmi nya ahli sedekah eta jelema setengah hartana disedekahkeun setengahna diame jeung ahli silaturahmi mah jangan tah umurna gitu aya riwayat kitu teh eta pantes ayeuna kitu ba'dul ulama ngartian ayeuna kitu nambahan umur teh secara hakiki emang nambahan tapi cek ulama nu lain mah lain kitu umur mah geus dipatok bro cenah atuh kitu geus aya ajal layan galaya zidu walayan kusu moal tambah moal kurang geus aya patokna maksudna eta hadis mah lain tambah umurna secara ayeuna dohiri tapi secara majazi nu panjang teh naon kaberkahan umur nya umurna mah mungkin maot 40 tahun pas 50 tahun tapi kaberkahan umur berkat manehna amal soleh tah ganjaranna terus ngalir ngaran manehna terus diomong-omong kalusanana contoh seperti tukang ngarang kitab ye Syekh Al-Hasyimi geus ngarang atanapi Syekh Imam Nawawi ngantunkeun ayeuna kitu anom keneh tapi karanganna seueur da araji ku urang Syekh Zainuddin Al-Malibari Fathul Muin da araji ku tiap pasantren meskipun ngantunkeun tapi terus ngalir ta eta disebutna tambah umurnya tambah keberkahan umur gitu. Berkah umur meskipun maut tapi terus ngalir investasi kanjeuna terus dicarios-carios diomong-omong seperti Syekh Abdul Qadir Jailani Imam Al-Ghazali terus ngantunkeun di aji ku urang kitabna cetina ceramah qala Al-Imam Asy-Syaikh Hujjatul Islam Al-Ghazali diomong-omong nami sebat-sebat salah hirup we gitu tah eta berkah ayeuna umurna maksud tambah umur teh berkah umur meskipun maut tapi seolah-olah masih keneh aya tidak pada mere kamanfaatan jika para wali meskipun maut nu maut tapi mere kahirupan keur jalma nu hirup Syekh Gunung Jati itu di ditu Syekh Abdul Muhyi Pamijahan pan pasar mang pirang-pirang jelema tah nu berkat anjeunna harurip kahirupanana jadi ayeuna usaha tararagan maot tapi berkah ku kaberkahan ayeuna yuswa anjeunna mere kamanfaatan keur sekitarna ta eta disebutkeun kitu tambah umur teh cek ba'dul ulama jadi istilah anu ngartikeun tambah umur teh emang tambah umurna cenah Allah cenah nu mere umur ge ku Allah dirobahnya bisa wae ya Allah mayasa wisbit wa indahu umul kitabun Allah ngersakeun ya Allah mayasa rek ngahapus dihapus da Allah ngada mah atuh rek netepkeun terus bakal jadi
Ari cek ulama lain mah da mesti patok tapi kaberkahan umur maksudnya. Nah eta opat jalma anu opat mana teh opat perkara anu kasupkeun min kanjil jannah. Ieu hiji insan. Wa qaulu la ilaha illallah sareng aya ucapan la haula wala quwata illa billah jeung ucapan la haula wala quwata illa billah eta oge sami min kanjil jannah. Sebab tina lapad la haula wala quwata illa billah teh hiji iqrar pengakuan yen diri urang teh lemah. Dua iqrar yen Allah teh nu maha kuat nu maha kawasa. Sekaligus katiluna urang iktimat tetegenan kana daya upayana Allah jeung meta tulung ka Allah urang mah teu bisa. Eta ngartiana qolat urang mah la haula teu aya daya upaya nyingkahan maksiat wala quwata sareng teu aya kakuatan ngabakti ibadah ka Allah naqarubkeun diri ka Allah illa billahi ae cek sabena mah ae bi aunillahi tegasna kalawan pitulungna Allah illa billahi aing kalawan pitulungna Allah diterap-terapkeun ku guru urang mah sarah-sarah teh. Jadi urang teu bisa teu boga daya upaya urang mah mun secara hakikatna mah secara urang bisa ibadah nang Allah, bisa salat nang Allah, bisa ngaji nang Allah. La haula wala quwata. Kabeh ge illa billahi ae bi aunillah. Ku pitulungna Allah. Urang ngaji teu ditulungan ku Allah mah ngaji. Aya pitulung Allah, tapi daya Allah. Ngaji katakan. Mata ketika jalma sadar yen hirupna teu boga daya upaya, teu boga kakuatan yen tangti Allah nu ngaran kakuatan mah terus manehna iktimat tetegedan ka Allah nu boga kakuatan, eta kan merupakeun hiji kaimanan. Takwa kaimanan ari kaimanan kitu kan aya ganjaranna, disimpen ke ganjaranna di akhirat min kanjil jannah. Ngariwatkeun ka eta hadis ayana syahatib ti Sayyidina Ali. Manahan cenah hadhil kalimah tudhibul hamma wa tukshiful karba wa tunjirul maunata. Ieu kalimah la haula wala quwata teh tudhibul hamma hiji bisa ngaleungikeun kabingung. Nah, barang baringung bae geus lobahkeun la haula. Kaduana tuksipul karba ngaleungikeun karupak butak ya cuat bingung ya karena bingung loba rupak wah ya hese itu hese geus la haula eta tegeunana ka Allah tetegeunana ka jelema mah isuk eta cenah kal cair wah didagora-gora ka cair isuk eta da asasin aya kado nipu tetegeunana ka jelema wa tunzilul maunata jeung bakal nurunkeun pitulung Allah. Salajengna irfa'u ngangkatkeun aranjeun kabeh. Alsinatakum kana pirang-pirang ayana lisan atanapi cariosan aranjeun kabeh anil muslimin tina ngomongkeun jalma muslimin. Wa idza mata jeung di mana-mana maot sadun salah hiji jalma minhum ti itu muslimin pakulu maka ngucap aranjeun kabeh fihi di itu ahad khairon kana kasayan rawahu ngariwayatkeun ka hadis Tabrani an Sa'al bin Sa'id di Sa'al bin Sa'id irfa'u alsinatakum anil muslimin pidau kanjeng kudu ngangkatkeun aranjeun kabeh lisan aranjeun kabeh teh tina ngomongkeun muslimin. Ulah sok loba ngomongkeun kagorengan ayeuna batur cek urang. Ulah sok loba ngagibah cek urangna mah. Balik tak kudu loba ngomongkeun teh kahalusan. Matak ketika hiji jalma ti aranjeun kabeh ti eta muslimin maot 40 pi khairan
omongkeun ku aranjeun kabeh khairon kaalusanana gitu. Jadi ayeuna kitu ieu teh hadis ayeuna Kanjeng teh nitah ka urang ketika aya jalma muslim maot omongkeun kaalusanana. Ieu mah mirip jeung hadis anu memehna teh udkuru mahasina mautikum kudu nyebut aranjeun kabeh kana pirang-pirang kasayan jalma nu maot aranjeun kabeh. Ketika aya jalma muslim maot omongkeun kaalusanana ulah ngomongkeun kagorenganana gitu. Sabab ketika urang ngomongkeun kaalusanana eta ayeuna omongan kaalusan teh bakal jadi doa. Mata omongkeun mah kaalusan nalika urang takjiah bahana teh ngalayat ka keluargana. Alhamdulillah cenah ieu mah almarhum teh ahli ngaji. Malahan ngantunkeun lagi nguping teh ayeuna mulih di pangaosan. Kang Ucup teh bahana teh. Ahli zikir, ahli sholawat, sae kasasama omong-omongkeun kaalusanana. Nu dimaksud naon? Hiji jadi doa. Mun mah nya kitu jadi penguat omongan orang teh jadi syahadah. Mun mah teu akur bohna ieu teh apal jalma teh kacuk tetangga teh tapi ku urang anger kudu dialus-alus. Agama mah ditah kitu. Bohna ieu mah tetangga teh tukang maksiat maot urang ngalaet ka dinya ulah sok diomong-omong. Untungnya ceuk cenah ngantunkeun saroge. Oh cenah da lieur cenah mun hirup terus. Ulah saya udah teuing barejang sok nanya na eta mun pangih bahana teh ta eta omongan teh pan sok ditungtungan ku urang sing ayeuna kitu sing ayeuna dihampura dosa perdosana dilipet gandakeun kasayanana ditempatkeun di tempat nu pangsayana muga Allah ta eta teh sekaligus omongan urang teh jadi doa. Jadi kudu berhusnudon cek Imam Ghazali mah harita ka nu maot. Sabab jalma maot urang teu apa kerkayaan kumaha. Keur sakaraat teh boa ayeuna manehna mah memehna tobat terus ingat ka Allah mencurikan dosa bahana teh. Terus keburu maot pan eta ngeunah. Bener-bener tobat terus dicabut nyawa. Eta kan hebat. Bawa-bawa wae ayeuna kitu da apa mun ahli ibadah barsisa wae kan kuungeun ngageleun can ka imam tak teh apa tak cek Imam Ghazali kudu selalu berprasangka baik terhadap orang yang mati sabab orang teu apal maotna keur kumaha kitu pas maot sekaligus kitu bahan iktibar keur urang kitu jadi pangingat keur urang yang urang teh bakal maot ta eta omongkeun kaalusanana hiji supaya eta omongan teh kalusan teh jadi doa. Kaduana supaya eta ngomongkeun kalusan teh ngahibur keluargana. Coba lamun aya nu maot ku urang digogoreng. Modar sia hareupeun keluargana meureun teh. Teu paehan jigana mawa bedog acik sia cenah meureun. Tah, urang dihibur. Keur mah sedih manehna teh kitu. Tak urang hibur. Bicara idholus surur sebagai bentuk idholus surur. Tak cek Imam Ghazali cenah wa ammal mayyit falaysa lahu illa du'a. Illa du'a wa dzikrul mahasin. Paina dzikrul masawi gibatun bila faidah. Anapun cenah mayit mah teu aya deui karena mayit mah lintang teh anu dibutuhkeunna ila doa. Mayit mah butuh dahareun inumun kendaraan moal doa. Sawakeun doa. Jeung deui wa dzikrul mahasin nyebut-nyebut kasayanana dibutuhkeunna teh. Sabab paina dzikrul masawi saya sunah nyebut-nyebut kaawanan mah gibatun bila faidah. Ngagibah teu aya faedah. Matak cek kamari ngomongkeun kagorengan mayit mah asyaddu gibatan leuwih berat tinimbang ngagibah jalma nu hirup sabab jalma nu wadbang geus teu bisa mela diri memperjuangkeun hakna
melak kahormatanana gitu. Tak omongkeun kalusanana gitu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jalma muslim teh jalma muslim lain salamet tina lisanna jeung pagaweanna. Termasuk ayeuna kanu meskipun kanu maot sekalipun. Mariotkeun kita hadis Imam Tabrani ti Sahal bin Sa'id. Salajengna irahamu ulas aranjeun kabeh minanasi ka manusia salasan kana tilu jalma. Salasatan kana ayeuna tilu jalma. Ajija qaumin kahiji mulia-mulyana kaum jalla anu jadi hina itu ajiz. Wa goniya qaumin sareng ayeuna jalma sugih-sugihna kaum ittaqara nu jadi fakir itu si goni. Wa aliman sareng jalma alim baina juhalin anu aya di antara pirang-pirang jalma bodoh. Rawahu ngariwayatkeun ka itu hadis Al-Askari Syekh Askari. Salajengna pidaw Kanjeng irhamu minan nasi salasatan sing warlas asih sing nyaraah aranjeun kabeh teh katilu model manusia. Mangkade cenah lamun aya tilu jalma model kieu ye nu kae ditataan sing nyaah sing ulah sing asih sing bageur cenah. Naon anu tilu teh? Hiji ajija qaumin dalla jalma mulia-mulyana kaum anu jadi hina. Jalma teh mulia, boh mulia kulantaran hartana, jalma beunghar boh mulia kulantaran ayeuna elmuna guru bohna teh. Mun jalma beunghar pailit jatuh miskin. Mun jalma mulia mungkin boga jabatan jadi diturunkeun jabatanana. Mun ayeuna ustad guru ngaji jadi eueuh nu ngaji bohna teh teu boga santri bohna ieu eta contoh ajiju komidal lah. Tadina rame pangajiana jadi eueuh bohna. Termasuk oge kitu. Tah eta kudu nyaah cenah urang ka jalma model kitu teh kitu. Nah, atuh dawatir kitu. Ngaranna ge meunang musibah kitu. Mun tadina jalma boga kedudukan, ari jalma mulia makan biasana ayeuna kitu tara minta bantuan ka batur. Terus ayeuna kitu sok era kitu watir mun ku urang teu dipikanya watir cenah ieu baheula mah ieu teh ketua RW bohna atana pe ketua kades cenah ayeuna mah jadi tukang anu bohna teh mulyakeun kurang sinya atuh boga milik cek paribasana kitu bere gitu sebagai bentuk kepedulian urang. Wa ghaniyu qaumin ibtaqara jeung deui jalma beungharna kaum anu jadi fakir. Tadina mah beunghar buruk dijuru bro dipanto kadieukeuneun aya nu nipu. Kadieukeuneun kahuruan kadieukeuneun aya bohna teh anu ngagarong hartana teh nepikeun ka beak hartana jadi fakir. Tah urang kudu sinyaah. Teu dawatir atuh jalma model kitu mah kitu. Mun menta paribasana katalangsara moal wani daerah tadina ge biasana sok mere kitu kaditu ka dieu biasana ngaemna luhur darajat ayeuna pada ngomongkeun bakal boga tekanan mental iketan ku urang aku ku urang cek paribasana teu boga beres. Nah, ketika urang nyaahan ka jalma anu model kitu, jalma luhur darajat jadi hina, jalma tadina beunghar jadi fakir. Ketika urang nyaahan kitu cek keterangan man yarham yurham. Jalma anu nyaahan mah bakal dipikanya. Jalma nu nyaahan bakal dipikanya.
man ana muina jalma sok nulungan mah bakal ditulungan, jalma nu nyaan mah bakal dipikanya. Atuh ketika urang nyaa kitu Allah sedengkeun ayeuna kitu Allah nyaritakeun Allah bakal nulungan kai jalma salagina eta jalma nulungan kanu jadi dulurna. Kalau tulungan ku Allah, ditulungan ku Allah dipikanya ku Allah muruhna. Al jaza bijinsil amal. Balas amal tergantung jenis amal. Ketika sok tulungan bakal tulungan, ketika orang ayeuna nyahan bakal dipikanya. Gitu. Wa aliman baina juhalin terakhir anu kudu dipikanya teh seorang alim berilmu baik itu ustad, ajengan, guru ngaji anu aya nate posisi nate baina juhal di antara jalma bodoh eta sarua kurang sibikanya. Kurang-kurang nama ketika aya jalma ngarti rek tukang ngawuruk rek tukang ceramah posisina jalma nu bararodo hiji bakal disepelekeun. Tad mana tad. Wah, hargaan. Ajengan boga ilmu teh. Eta kan bahaya eta. Kaduana bakal loba dinyenyeri. Katiluna ayeuna kitu kurang pada ngahormat ku batur. Nah, itu bararodo atuh, ngaran bodoh. Boga ilmu. Asa juga jeung balad rasaan teh gitu. Jadi bakal hese seorang alim eta nanjurkeun agama. Nah, eta da lingkungan temen dukung. Ngaran barlat komo ayeuna barantangul mah jeung ayeuna ahli maksiat, ahli lacut tunggul, preman munggul ceuk paribasan. Kal hese. Taksinya ku cara naon aku urang mah we atuh. Tulungan kumaha ya kokolot lemur ya ustad lemur kayaan di dia untung manehna kuatna kitu nama tepat palire kitu ke masyarakat itu kurang sehingga cek tadi teh ketika orang ngamuliakeun alim mereka itu urang ke dimuliakeun urang pan ari alim teh aya jalma di jalma nu keur fisabilillah teh keur aya di jalan Allah nanjirkeun agama Allah gitu. Sedengkeun ayeuna kita amun urang nulungan agama Allah intansullah yansurkum. Urang nulungan agama Allah, Allah bakal nulungan ka urang. Atuh mapumna ketika urang nulungan ka ayeuna alim di lemur urang, baik ustad rek ayeuna guru ngaji wae, kumaha we carana rek bantu pendanaan, rek naon wae bantu acara misian proposal orang bakal ditulungan ku Allah tak eta kabehanana jalma-jalma anu dipikanya kudu dipikanya dikasih ku kuatir atuh jalma nu tadina luhur darajat boga pangkat terus jadi jalma biasa kabayang meureun ku urang bakal 3 kali lipat kan nyeri jika model ngarasakeun ku urang modelkeun jalma beunghar terus pakir nyerina teh kaleuleut ti batang urang sebab mun tina dahar manehna mah beureun teu biasa dahar nu marurak teh beureun ngariwayatkeun ka hadis ayeuna Syekh Askari penting izhad fid dunya al-Fatihah.